Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna urang ninca kana bab nama-nama tina bahasa Sunda anu nganunjukkeun waktos di bidang persawahan jeung perhumaan gitu. Jadi bareto mah kolot ayeuna oge masih kena aya anu nanam, anu bercocok tanam, anu melak pare di sawah jeung di huma teh ciga kebon. Jadi pare ge aya anu di darat gitu nya. Eta mah di daerah anu eueuh caian atau na daerah gunung hese cai tah eta make huma, melak pare huma nya istilahna teh. Aya teh nama-nama waktu ai kamari mah wanci nya jam ti mimiti anu sareupna pecat sawah eta mah wanci-wanci nya. Tah ayeuna urang ngalengkah kana persawahan. Jadi bareto mah kan patani teh ningali waktos nya. Ningali waktos iraha kudu nanur, iraha kudu melak. Nah, hiji eta usum. Disebut teh usum tuh musimnya. Jadi nami-nami musim tinu bahasa Sunda di bidang persawahan. Anu kahiji usum nyambut teh naon nya? Nya ngalag-lagan lah mimiti ngagarap itu nya, mimiti ngagarap sawah. Terus nu kadua tebar. Tebar teh naon? Jadi tebar teh ciga nyipukan pare gitu. Pare teh diipuk gitu. Terus aya tandur. Tah di tandur teh ditanam tandur teh. Jadi lamun orang ngomongkeun urang tandur ditanam tandur teh. Tah geus ditandur biasana masuk di garisan ngarah rata di garisan teh kumuning teh geuningan atau di garisan di ciga penggaris. Penggaris raksasa eta teh tandur nanam. Terus geus ditandur kumaha ngaramet da loba kayamang biasana mah. Kayamang teh naon? Tumbuh-tumbuhan anu aya dinu sekitar pare. Lalu aya celetu, ari celetu teh pare anu encan rampak gitu. Terus aya bekah. Naon ari bekah teh? Bekah teh eta si pare geus mimiti bekah. Tah geus bekah karek rampak. Rampak mah seluruh pare teh rata papak gitu anu hiji nu tinggi, hiji nu geus papak rampak we karena apa malakna kudu bareng nanurna kamari. Nya. Terus geus rampak teh naon? Usum bener. Jadi urang di militernya usum nyambut, usum tebar, usum tandur, usum celetu, usum bener, tah enak geus usum rampak. Wah geus usum rampak mah geus halus tah. Terus usum bener. Usum bener teh usum di mana geus eusian aya sabalikna dinu beneran hapa biasana lamun hapa mah patani teh gagal panen. Mun hampa teh naon? Biji parena teh eueuhan we hampos, aya bener mah aya kitu nya. Biasana mah aya sampling teh. Terus aya pibuateun teh geus menguning. Pibuateun teh tereh panen gitu. Nah, baru we panen. Eta tentang usum-usum anu dinu pasawahan aya di huma kumaha? Sama. Aya naonnya aya di ngababad nyacas disebut teh. Terus aya ngahuru, ari ngahuru teh sama ngababad oge. Aya ngaseuk teh melak bini. Kan kudu aya binina heula nya ngaseuk teh nya. Terus aya ngored mah sok jeung ngebon nya. Ciga lamun dinu sawah mah naon? Jadi dinu sawah mah ngaramet teh nya imah ngored da emang lain kayamang aya di huma mah, tapi jujukutan anu salianti padi. Terus ngetem teh naon? Ngalaparena ketam. Eta nya musim-musim tentang persawahan. Da kulot baheula urang teh meureunna da patani gitu kan. Ya mudah-mudahan
petani di Tatar Sunda masih kene resep nanam ulah tepi ka sawah teh beaknya tepi ka orang teh dek meuli pare teh kudu ka negara batur dan nge-siap pakai perumahan merenanya ada meuli beas mah geus we di supermarket atau minimarket lamun perang kumaha gitu eueuh beas ya mudah-mudahan ayo petani Sunda orang galakeun apa sing semangat gitu nya. Hatur nuhun ya karena paparatosan bahasa-bahasa Sunda terkait dengan usum-usuman. Jangan lupa di-subscribe ya, ngarah kita semangat ya untuk terus menyuarakan terkait dengan Kasundaan ya. Hatur nuhun karena perhatasanana.